Aja persiayan heula ah. Tuh marung arek ka mana? Si Jenong rekam aja Jenong. Tos balanya Jenong. Eta meuni gaya bang aja hungkul ge make sepatu bos. Kan modern. Geus mah bener ngomongnya mama. Sabodo teuing mah sia we. Mati cacing teh. Ya lo? Hah, mamanya nggak ada. Warung meren tunggu ya. Aku kejar dulu, jangan boleh dimatiin ya. Mak. Naon cenah naon? Iya ya telepon, saya juga tahu. Halo. Assalamualaikum. Sareng sana. Oh, Abah, Babana. Teh Ayan. Heeh. Kayak di mejakan nya. Kayak di telepon balik deui nya. Nya. Yuk, Assalamualaikum. Dari ka mana? Tarik balik deh. Itu bawa ka ditu nya. Aya naonnya? Bapak si Yayan nelpon ka urang. Itu sampaikan lah. Yat. Assalamualaikum. Ani, Wah, mana? eta ke kebona cenah numpuk hayam heula. Oh, atuh nya, gas nya. Nuhun. Ya roman-roman emang maru aus saha ya. Biar artis dia. Dengan baru dah. Semuanya tak menjadi kenangan indah tak lupakan. Dengan baru dah. Hidup kami yang tak mungkin berpura-pura. Ngopi. Wih, saja baru gening garbak duit segala. Sama gajah mada buk aing anyar. Nyawa tuh bak duit saya. Jawa apel segala Gajah peti. mada wae. Aing kan apel peti. Ini. Nah, gitu atuh nyanyi mah nyanyi, bisa tuh nyanyi. Sama keke aing mah. Eta segala wajah baru gening keren. Gajah mada wae. Oi, Mamat, siapa yang ngomong wajah baru? Tak bonge ke cida-cida teuing atuh. Bukan baru ya teh. Besar rasut sia, ulah ulin wae beusi anu nyolong. Itu biayan karena teh. Sayangkan sabarin nanyakeun di Jenong. Bi, karnaon? Naon? Nyeuseh aing teh keur nyeuseh. Tira aku keur nyeuseh, Bi. Atuh aing keur maraban hayam seteneuleu, aing keur maraban hayam. Mun dinosaurus mah mungkin kan. Santai tuh, Bi, ulah ku adat wae. Bi, ngomong-ngomong, ieu hayam boga ngaran teh. Boga atuh aing mah. Tuh, tah nu ieu tah ya hasut. Heh, alwan. Bi. Nu ieu ngaranna si mana lagi? Ih, ngaran buah nih. Mai, we anjir mere ngaran sia. Bi, Eta ngaranna egrang. ngaran eta nih, mainan tradisional. Mai, we aing mere ngaran sia mah. Euy, ieu nu terakhir sabi ngaranna. Anu ieu ngaranna Yuyun Codet. Ngaran jelema nih. Sia mah aing kan meunang ngaranna jadi kurang mere ngaranna Yuyun Codet. Sia teh. Ngomong-ngomong, Bi, urang jadi ngobrol kieu ningali Bi Jenong teh. Sarik naon ngobrol jeung aing. Dengan bibis ya. Bibis ya mah teh neuleuh. Teh nyawa ka mana buah. Geus balik. Aduh, jalan teh barelok. Mana si Yayan teh cenah ngomongna di kebon. Tapi eueuh di tangan. Oh, ningali itu tuh si Yayan. Tadi tuh teangkeun. Yan, Hei, naon? Diuk. aing geus heula sampe. Keur naon? Aing keur maraban hayam tuh si mana lagi. Rajin sama. Aing naon? Eta telepon di bapak mane, cenah ngomongna HP-na teu aktif. Ih, sia mah aing poho teh diaktifkeun aya naon di.
Tanya, oh iya, arek pakai HP urang. Saya mau HP. Mau ah? Aing balik jauh dah. Cuma gimana? Naon sih Tanya, aki-aki teh aing. Tadi, Panik tuh. panik aing tadi buru-buru we ka dia neangan ka mana si aya teh teh jam aya di dieu di tukang. Diangkat. Pak meureun pasare. Nyaho, emang tadi ngomong naon wae di pos nu ieu. Eta cenah. Nong cenah. Ya abah cenah ge. Pos nu panik apa kumaha? Panik kitu kumaha siapa aki-aki. Lain indung aing tapi lain. Lain abah mana bapak cenah ge si aya. Naon, Pak? Hah? Si Umi. Kunaon deui atuh aing mah kolot-kolot ka sawah wae. Jadi cetak ngendong. Tadi tuh heula. Aduh aing mah rupa-rupa atuh dan ini teh geus kolot ieu atuh rek naon atuh ka sawah wae. Si bapak mah dijegah meureun eta ulin we di sawah terus kolot. Geus atuh ke urang balik kitu. Ya, ampun eta Pak aing labu. Sama nggak mama jatuh wae. Indung aing gering. Balik atuh tingali bulu geus. Boga ongkos, pinjam heula itu kesia atuh duit nah. Aing mah Siapa? viral aing mah rek naon atuh tadi teh neangkeun ujung-ujung namun minjem duit Jadi gede aku mah ada sia atuh mah. sia teh. Heh, nolongan indung aing gering sia teh. Aing teh gede aing mah. Heueuh nolongan ka sia teh kan sia bakal katiana sok lila. Sia mah moal ngabantuan. Baraha emang. Cepet we deh. Aing kaluliang soalna sia teh balik kaluliang. Peleutik. Politik mah atuh sia mah ngeleng ka aing mah. Sebenarnya sih mah sih ka ditu mah. Baraha. Enggeus cepet lah. Atuh ke ka imah lanya. Enggeus satunya. Cik tinggal cik. Lanya. Apa nya? Nuhun ya Iya. Cong. Si Dila, Cong. Mana si Dila? Ih, bolu di deui bolu. Si Dilana mana? Ke dinya mah yang bolu wae. Ah, dibalikeun bolu talas. Dila, Apaan sih kamu? duduk dulu sini tuh duduk. Nggak mau ah merang deket kamu mah. Ya udah aku pulang dulu aja. Wewe nyomer. Ih, mana sih tuh si Dila? Wah, siapa mau ada dia? Kampung. Aing minjem duit geus tas genong, ieu geus dibawa kabeh geus komplit ka aing tah. Babaraha poe mah ka aing. Tuh, kupat. Bang benar. Nabrak dua eta anjing bararelok tarik balik ya. Aman hara reste. Aing jadi ripuh lot dieu teh nyoleh sang. Alah, aing teh geus didupak bulak dua eta aing soleh coba. Aing baru atuh aing mah baju. Aduh. Aduh, jigana panas. Iya, jigana baju geus gararing. Panas. Jigana baju geus gararing. Tapi orang ieu ngaranna ieu musik. Ieu musik dina TikTok. Jigana enakeun. Hati, gedean eta musik. Aing ngarep joget heula di dieu sorangan. Tapi panas. Ke sana ah. Arek sasapu heula ah. Aduh, barala wae. Sar comel deugel budak teh ngabala wae. Geus kitu mentaan wae duit deui coba. Dioloan wae budak eta teh. Aing sok pusing da. Aduh kumaha deui atuh da ngaranna oge ka budak. Asup arek balanja heula. Arek balanja heula ah. Sugan we aya si Jenong jeung si Ayah. Put, ulina kabeang dulu yuk. Ayo. Kata jelema jual dua juga naga saya di warung. Hah, itu si Jenong
non arek ka mananya na motor non Naon? arek ka mana Arek perlu kunaon? aya gosip naon deui ayeuna teh Gosip naon? Oh, gosip. Aya sih aya gosip. gosip naon Eta si Yayan balik kalau Oh. liang. kunaon emang Eta indungna gering. pantesan urang geus 2 poe teh ningali Heeh, tapi eueuh si Yayan rek. heeh karena si eta mah kitu nya mana Heeh, si Yayan teh geus mah gede wadul. Heeh. Pinjaman duit. ya Allah berarti manehna loba hutang ka ditu ka dieu Heeh, si Yayan mah makana ulah kadewe ka si Yayan mah. pantesan anu di tukang oge ngomong ke manehna dong ka urang Ngomong ke naon cenah? cenah heueuh hutangna loba mangga teh kabur ngomong nama ya gitu Anakku sayang, bobolah bobo, digigit nyamuk. itu jelema saha nya wow hayangkeun ah nah eta jelema teh mah mawa boneka ih coba Bu oke halo kamu Rambutnya jelek, bagusan kan ya rambut Tuh. Aku udah cantik. Kan aku pesen dulu deh. Aku Tasya, Tamasya. Tamasya. Tung, baturan mana kamarana? Atuh yang mesti nyamuk. Tuh, geus ya joget deh. Dalam sepi dan rasa sabar mana lagi mengagumi dirimu. Jong, itu saat yang jelma gelo anyar sudah nggak? Rasana minum siratna atau siratna lain nih. Jangan bunuh gelo anyar. Gening gelo terada rapi eta. Nah, buk jeung beungeut karar itu doang. Maneh? Ari maneh ngaranna saha? Kau panggil aku. Aku Sisil. Ini dangdut. Kalau lagi nyanyi ya. Iya. Mau ikutan nyanyi gak? Nyanyi apa itu? Aku mah dangdut biasanya. Heueuh buru urang ngadangdut. Coba kamu coba nyanyi, coba dangdut. Udah, Kayak gimana sih? Jogetnya nantinya. Iya ini. Nah aja aku mau kasih joget. Heeh, Kamu punya dangdut aku masih. Petik yang sedang berbunga, harum yang sedang berwangi. Yang kenceng atuh lah. Haruskah gugur ke bumi? Baru saja ku rabun. Kadang-kadang. Apa sih? Eta anting apa naon, Anting tau gak sih? Ini tuh anting tau gak sih? Ini 35 karat tau gak sih? Yang muta, ngerti banget. 5 karatan mana cuma karatan. Dasar ngegaul banget sih lah. Atuh ya nyanyi lagi aja. Ini banyak apa? Mana bisa nyanyi tuh mana? Ini bisa atuh. Nyanyi naon buruhuk? Ya, aku kan nyanyi dangdut ya. Udah, Ini aja deh. Gerangan empang. bener ya? Ya udah buat Berat aja. tuh ya. Ya aku juga bawa ini padahal. Urip sun lagi. Oh, ini sun lagi. Ketiban lintang. Saya. Ih, segede. Hah? Segede kamu juga ikut. Urip sun lagi. Ketiban lintang. Lupa dinding. Lupa dinding. Jos, asik. Bro, jogetnya naik tangga, jogetnya tangga. Urip sun lagi. Ketiban lintang.
boneka, boneka. Hahaha. Rasa bukan boneka, boneka, boneka. Hahaha. Itu teman aku yang cantik. La 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 la. Aduh jatuh. Aku tuh manggung dari tadi gak ketemu-temu. Lokasinya bingung deh, manggung di mana sih? Aku bukan pengemis cinta. Bagus kan suaraku? Itu siapa sih? Cantik juga ya. Aku sebenarnya. Aku Sisil. Nama aku Ratna. Cantik ya aku. Gimana jelek lah. Kamu cantik ya? Nggak kayak orang sini, jelek-jelek, gendut lah. Sih, emang cantik aku doang sih. Emang orangnya sini beda-beda ya, gendut-gendut ya. Ya ampun, nggak cantik kayak aku sama kamu ya. Kita pindah yuk, duduknya di sana. Ayo yuk. Kamu tinggal di mana? Aku tak tinggal di sini. Ini nggak punya rumah ya? Enggak. Apa dari Jakarta? Aku mau manggung, nggak aku lokasinya nggak ketemu-temu. Masa sih manggung kayak gini? Iya, lihat cantik aku juga bagus kan nantinya, ya ampun. Ih, bagusan kene aku dong. Ih, itu emang anak kamu? Iya. Ih, bukan jelek ini mah. Ih, bagus. Ih, jadi nggak usah dipermasalahin aja ya. Ya iya. Kita kan teman ya. Ya, best friend. Iya dong. Anak-anak jelek banget. Kita pergi aja sini ya. Yuk, yuk.